Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi sareng eta pikeun i'rab nasab khamsu alamatin ari 5 tanda. Al-fathatu tegasna fathah, wal alifu sareng alif, wal kasratu sareng kasroh, wal ya'u sareng ya, wa hadzfun nuni sareng ngabuang nun. Ta'irab nasab mah ngabogaan 5 tanda, khamsu alamatin 5 tanda 5 ciri. Nyaeta al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadzfun nuni. Fathah, alif, kasroh, ya sareng ngabuang nun. Fa ammal fathatu maka adapun ari fathah fatakunu maka eta bukti fathah alamatan eta tanda lin nasbi pikeun nasab fi salasati mawadhi'a dina 3 tempat. Fil ismil mufradi dina isim mufrad, wa jam'it taksiri sareng jamak taksir, wal fi'lil mudhari'i sareng dina fi'il mudhari' idza dakhala di mana-mana lebet alaihi kana fi'il mudhari' naon nasibun anu nganasobkeun walam yattasil sareng acan antel bi akhirihi dina tungtung fi'il mudhari' naon syai'un perkara. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi maka anu kahiji nyatina i'rab nasab ciri anu kahiji teh dina nasab ma fathah, jadi tanda nasabna teh dina 3 tempat fi salasati mawadhi'a nu ditandai ku fathahnya dina nasabna. Kahiji fil ismil mufradi dina isim mufrad. Isim mufrad isim anu tuduh kana hiji kata tunggal. Kamari dina ropa kunaon ropana teh ku dhamma, tah ayeuna nasabna ku fathah. Misalna muslimun musliman, al muslimu mu'nya al muslima. Nah itu ta isim mufrad sing emut ropa
rofa'na ku doma, nasobna ku fathah. Nu kaduana wa jam'i taksiri, jama taksir. Kamari dina rofa'na ku domahnya. Teras deui ayeuna dina nasobna ku fathah. Misalna baitun satu rumah, jamak taksir beberapa rumah, buyutun. Nah, buyutun, buyutan. Nah, al buyutu, al buyuta. Rojulun jamak taksirna kumaha? Rijalun. Nah, rijalun, rijalan. Jadi jamak taksir mah henteu beraturannya. Kan memang aya sabaraha hiji anu beraturan gitu. Nah, eta jamak taksir anu kadua. Anu katilu ma wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun. Fi'il mudhari di mana-mana lebat kana fi'il mudhari teh nu nganasobkeun penasob. Jadi kudu aya penasob. Nah badean, nah badelan gitu nya. Walam yattasil bi akhiri sayun. Sareng acan antol dina tungtungan teh sesuatu. Misalna ginanya yeuh. Yasjudu sujud, makean ayas juda. Tasjudu antas juda. Asjudu an asjuda. Nasjudu an nasjuda. Nah itunya. Jadi tungtung nate acan make nanaon. Ayeuna nu kadua. Wa amal alifu patakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati. Adapun alif jadi tanda nasobna teh fil asma'il khamsati. Dina isim-isim anu 5. Jadi ngan 5 gitu imah khusus itu. Nu kamari isim 5 teh tanda ropana kunaon? Waw. Tuh. Abuka, akhuka, hamuka, uka, zumalin kamari ropa kitu. Tayeuna eukeur nasobna ku alif. Abuka, ra'aitu abaka. Alif aya alif kan? Abaka. Akhoka. Hamuka jadi hamakanya. Hamaka pamananjeun. Puka jadi paka. Roa itu paka. Zumalin nu ngabogaan harta. Roa itu zamalin. Kaula ningali ka pemilik harta. Eta mahnya sabenerna kana domir. Lamun teu kana domir misalna timsahnya, timsah teh artosna buaya. Nah, roa itu patimsahin. Kaula ningali mulut buaya. Papu timsahin. Patimsahin. Pu sareng pa. Aya contoh lainnya. Wa mas bahadalik jeung sajabana ti eta. Wallahu a'lam bishawab.